boga hutang, badak nagih hutang ka Cah Haji. Punten. Cah Haji. Cah Haji. Tun. Cah Haji. Nih, teh keluar wae anggar sok ngabobongnya. Cah Haji. Tun. Cah Haji. Saha eta teh nih gorowokan wae. Naon kecek kala. Naon? Cah Haji. Urang nanyakeun teh anu eta, anu buru kangen heula. Ingat wae kejeus sia teh kira. Heuh, dan urang rek nyaho atuh. Sok-sok buru atuh geura wadahan. Heula ku duit ku beas. Beas jeung duit. Amung ada ku duit teh ku beas beas. Geus wae Cah Haji atuh duit mah eta we anu. Iya, angsurannya 50. Mah nya 15 karung 50. Kerja atuh nih sakaruna we 5.000 itu. Geus we sakieu. Heuh, bayar lah ditungkeun engke jeung guru engke urang ka haji ngurus ieu imah. Heuh atuh geus we bayar. Sakitu teh heuh. Sakieu teh. Mau Nih maneh mah. sakieu mah helan hunggu atuh da 15 karung teh da loba pisan. Nih, anger ai murukeun ka maneh mah nih. Tempo untung urang jag-jag keneh ge cangkeng atuh da 15 Nyung bae asal maneh dae engke nguruskeun ieu tah imah urang. Selama urang di haji engke kadai ulah poho lamun aya nu ngalewat Cah Haji mah teu aya. Ka haji kitu cing tariknya. Sok atuh ayeuna we heula duitna atuh. Nih, maneh mah engke kumaha mun teu diurus Diurus sih, atuh Cah urang mah. Haji bener. Sok Cah Hajina sabaraha poeun. Nya teuing atuh keuceuk kumaha engke we. Tatanya wae ani. Pokona panguruskeun we ieu selama urang di ditu. We urang duit heula atuh saware. Keuceuk meni maneh mah. Nih Cah Haji atuh nitulungan nu butuh pisan duit. Da maneh mah ngaloge butuh sia teh tara tepikeun pahut teu butuh. Heuh aya mah mepet Terus, pisan we. tempo usum hujan. Ya terus naon musim hujan. Cara brek musim hujan teh. Ayo mah ngebar bawa kayu mah aja modal lumayan. Buru atuh Cah Haji nitulungan. Meni ieu atuh. Ngomong wae anggar aya. Geus kabeh atuh. Heuh hayu asal maneh daek gawe di dieu, engke unggal poe, sasapu, ngubah wadah, nyeuseut itu ieu we pokona. Bae ku urang mah kenteng geerek sakalian diseuseup. Heeh, tah pokona mah anu kahiji mah mun aya batur ngalewat sok bejakeun Cah Haji mah teu aya ka haji kitu mah. Heeh, tah eta made Anu Cah Hajinya heeh. kayak kurang nama bae balik ti Arab we. Bae kurang nama. Teh angsuran eta teh. Mung anaon angsulan. Geus kayak kurang nama bae. Sia teh Bae kayak kurang nama. Ieu. Ai si eta mah anggar ai ka dieu teh maneh mah. Nama Cah Haji Wah, enggak sah gandeng ah. Nih, si eta mah. Nur siapa? Au. Nur kotor sia baju tukang. Lamane bieu ninjem nyurungkeun. Ngomong deui tah. Tinggal Nih munang sautik deui. Oh, capek-capek nang sautik gerani. Dek teh saha digorengna? Deui. Katen urang heula we bawa yuk. Atuh deket. Pisan Sini lu kemana ya? Udah teu anger. Teu mana satu nana itu di dieu. Yuk. Teres. Aduh nih sayanya. Neng negara list teh. Teres lah. Itu aya cai Nur. Iba. Ieu eta mah bae Oh, cek atuh, Mbak. Lu di marana, ai marah teh hujanan kitu. Ieu tuh. Tuh, sia teh tong diharakan we kamari kita dihakan geuningan. Coba pisan sia, Wak. Aya tengah rendah sia teh atuh anu ka kebon hujanan atuh. Asawah. Heuh, ka sawah sarua kebon di sawah teh atuh.
Kan kemarin tar gelap, satu kancing di imah. Jangan saya suka orang nggak sare mana teh. Gawe sare. Wah iya pang goreng kan wah. Di goreng sorangan apa tuh sana tuh tuh. Iya, abi hayang pisan. Hayang naon kemarin kita gawe opi kan minum. Mana wah ujang-ujang kieu ngopi kieu tutut. Pang ing mah tah. Eta nur ka Iya, bawah. iya. Sok kumbah ku sorangan kan. Sekarang untuk butuh mama itu hayang ini teh. Oh, kerja guys di mana ya? Di dia tuh, di dia aja. Guys di mana mana? Geus di teh Haji. Guys naon? Geus eta. Geus aya perlu. Oh, eta cigan. Nah, Kajero atuh kajero. naon ieu mah ieu nanyakeun guru ka Ci Haji, guru ngahelan teh anu 15 tahun. Oh, geusnya dibere sabaraha? Dibere. Ieu dibere 100. Nah, meni leutik ieu meni daek kan ari kana mau atuh saja. Naon ieu teh kita mah diangsulan. Ini teh kira-kira lucu haji. Teuing da. Kan suka kita apa dah Haji kore. Sana make jeung daek atuh cukup bawa teh. lumayan. Di mana mau atuh? Itu heueuh mawa kita. Saha Moal aya meureun jual ganteng. Heeh. Kurang atuh kurang mah cingobang gitu. Kurang gitu. Da kae mah atuh bet disebut Iya, geus tuh di sakuan. Di mana sih? di warung orang teh lamun teu butuh mah teu hayang jeung hujan jeung naon. Oh, di hujanan. Hari teh da butuh atuh urang teh. Sugan boga duit iis. Hah? Sugan boga duit iis. Duit tiis. Nya aya duit mah jeung naon. Ini nu sih sugan boga duit iis. Nya boga ya jeung naon atuh. Mau yang butuh. Ari eta mah geus menang gaji di Cihaji. Boga dah atuh da teu mahi. Nya 100 jeung naon jasa ku poe. Gampang butuh pisan, Pak Tete. Mari atuh kece jangan sabaraha Kalau poe. ieu mah aya jeung jeung budak enak gampang butuh atuh enzim ni tulungan. Da kudu jelas lah mana yang pangabutuh naon. Naon gitu. Nih, buat sih. Hai mana meni maksa anjing. Meni urang mah iraha sok minta tulung ka maneh atuh kira kakara. Meni Oh, meni sok si kitu. sarkom ieu aya meni. Kalau bae atuh da si sarkom mah geus ka Malaysia ada urang mah nama di dieu atuh jeung pangabutuh teh jeung tetangga jeung dulur. Sarkom pisan. Da kudu jelas minjem jang naon. Nya urang kudu nginjem ka si sarkom ka Malaysia. Da moal Lain si sarkom ieu dek minjem jang naon eta duit. jang butuh mah atuh. Eta 100 ge mani jang saminggueun atuh. Jeung minjem segala. Nyen sabaraha? Tahun. Cek kece atuh istighfar 1 juta urang nuduh di mana atuh? Kebayang atuh saayana 500 atuh. 500. Pulang kewe di imah da urang atuh da teu mawa Di duit. nya omatnya aya tapi 500 Eueuh, aya setengahna. Ini jalan tuh sih. Heueuh, jang naon? Ih, butuh pisan. Kade bayar nu tepat waktu. Dibayar Mun tadi bayar tepat waktu, ciga Haji kurang mah dibungakeun ya. Tong atuh meuni maneh mah sok kitu kok. Ayo atuh ah. Ya dah jeung babaturan maneh. Butuh mah kasasah kasah kata tangga. Eta apa geuning da emang bener cek si sarkom oge da emang nya. Nggak mungkin atuh urang butuh ka batur ka jauhnya kan udah deket heula we. Pangumah Sok kedua. kumbah ku sorangan ah. Nih. Cai. Untuk rumah kita kok rum. Mah eta tong dibawa ya tama jang ieu. Naon atuh jang modal emak. Aku tak cai teh. Emang. Saeutik. Mana mah hade deui. Itu mau cai deui tuh. Sok alah ku sorangan mau ndak uang mah. Nih kuah atuh pamasak mama da tulis. Kemarin kan ada aropi geningan. Ngawe lu kari gitu. Eta mah bakalnya nu. Lalu di mana ju pasakna? Embung ah. Da uang bumbu di tanah abi mau komo. Selalu awe di orang gitu. Danang mawi mah sok enak. Heuh, sok enak pisan sia. Asli, karasa pisan bumbuna. Gurih. Kuna pisan sia mah gurih. Heeh, gurih pisan nang si Uwa mah. Jadi enaknya. Mario pinter masak. Komo lamun digulaani cabean. Heeh, iya we. Untuk anu kalau rumah sok bulu. Bersih kumahna.
di pamasan tuh kada itu ada opis ya. Dak enaknya. Oh ka rumah. Isuk deui batu dia kata di kulupna atau ayeuna. Enak atuh nih. Ya kudu modal heula cenah modal heula. Iya dak geus geus marodol cenah. Kayak gitu. Cek. 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 Ya gitu. Naruto pantona. Cek. Cek Sartil. Ini Kitil. Kemananya? Cek. Cek. Kunci deh. Cek. Kitil. Cek. Kemana nih Rara di sini ini Pak? Kunci deh. Tah, ini Naon? mana nih Rara di sini muka pantau teh? Oh, udah teh goleran tuh kece menit. Naon nih? Tunah heula kita Nih, hujan kieu mah. Nih, kecil. Nih, diuk aduan nih orang. Heeh, sok ke diuk atuh. Kumaha naon atuh mana eta meni hujan-hujan ka dieu, hujanan mana eta balan cucut. Heeh, parasenya. Naon naon atuh mana eta? Sugan mana sih buka di tiis. Duit tiis kumaha? Da aing teh kabel kulkas mana duit tiis. Atuh anu teu dipake geuningan. Keran duit dipake tuh kece, aing teh ngalah duit jang pakeun, aing jang teu neuneun. Anu rada nyase. Saya emang duit digawe. Heuh nih, pan mana boga ladang jagung atuh. Oh, lang jagong. Heeh. Ya yang jajan si Kenur mah. Atuh nih, mau mungkin beak kabeh kasih kenur atuh. Lain beak kabeh ku si Kenur. Urang teh kan mayar gemukna kamari teh, mayar sewa kebonna urang teh. Kebagian saeutik urang oge kece. Bapak we atuh inyem heula ku urang sakieu. Nah, mana tumbenan minjem duit ka urang, dek naon maneh? Dek ke Malaysia jadi sarkom sarua. Henteu atuh nih. Oh, sugan teh naon? Urang mah iraha atuh pira kakara ayeuna. Heeh, matakan aneh gitu kakara da maneh mah nyaho ge jelema heeh. Tapi kan urang masuk teh Heeh. Naon jang naon atuh maneh teh? Oh, jang panggut tuh. Ngabut naon maneh atuh masih apa ngabut biasa ada barang penta. Erek usaha butuh jang ongkos. Usaha ada ka mana atuh? Erek ka nyebrang da jauh, aya diajak ke babaturan. Maneh teh mun geus mun kayak ngajedog di imah eta salah kita ieu tinggal si ieu ge teh balik-balik kayak ngkos laki sarkom maneh teh. Sok teu balik-balik kumaha ke maneh ngaranda digantung. Ini entong atuh urang ngeugopan meureun. Heeh nah atuh ka mana Kos maneh urang. aing geus puguh deui sia teh pisah cerai. Si sarkom mah geus ditinggalkeun can cerai oge. Minjem atuh minjang barang tua. Baraha keceuna teu eueuh gede mah urang mah. 1 juta. Ah, naon 1 juta ieu maneh? 1 juta begitu beli emas ku aing reuncem. Ah, dinjung ka batur mah aing sieun teu mali ka tukang urang. Nyemali kue atuh nida bakal dibayar. Eueuh duit ku urang utanaga sok. Biasana ge urang mencari. Terus sabaraha tahun ieu misalnya jagungkeun urang 1 juta. Emang yang naon gede teuing atuh ieu mah nya Bang Dahar atuh gede teuing. Nih 100.000 ge cukup atuh minjem aja ka dina hungkul oge. Atuh jang saminggueun we atuh. Samingguan emang teu ada bisa sama gimana? Teu. Oh, Kok cik maneh lamun erek ka ditu sok bisa. Heeh, tong jauh-jauh teuing. Urang sok makaning sok tempo sakitu kasetna. Siga limin. Percuma. Macam oge teu kadang masih teu kece atuh. Mau atuh eueuh geus kitu mah kece. Kebae watu saayana we. Sayana, bae sayana. Kada balikeun deui ka urang. Janjina iraha janjina. Sok, urang ku aya perjanjian heula embung aing mah mun kada ditagih ku aing maneh ku kulutus sama ka makan embung aing mah. Wah, urang mah Heuh iraha ayana, heuh iraha ayana embung. 10 poe we mah. 10 poe, bener 10 poe nya. Mun eueuh 10 poe eueuh. Bae urang itu mecahan jagong di dieu. Itu 100.000 gede teh paling 5.000-an satu sakieu teh. Nya Nya, seuh wadah di dieu. mau urang masih kayak katanagaan urang pokona kudu aya 10 poe nya. Ngoyos ngoyos bae. Eueuh mah ngoyos atuh ah meni keur ge panen aing teh. Nih. 10 poe kudu aya nya, urang dibere ieu. Heeh. Bae, aku kamu mah kewe daripada urang. Rom pang iya Rom. Sok ed. Geus bersih meureun. Pinakeun nu bersihna eme tengah hiji. Ini loba kalau bawa dah. Heeh. Yalah. Tuh geus bersih.
Rasa kieu deui tata sama urang kan apa? Ini oh bahasa. Sok. Isuk deui ayeuna. Ayeuna. Ayo atuh di jero jangan. Ayo, Ro. Kumaha heula mung ah. Ngepel teh. Naon dah teu foto. Tunggu kumaha heula tah pokokna. Iya, kece. Nuhun pisannya. Asa kieu nya. Nah, ningan sakieu. Sia ku aing teh geus dibere masih kayak nyebutkeun aya sakieu. Emang aya na sakieu aing mampuna sakitu mereka manehna ngidieumkeunana. Sakieu mah maneh we atuh sodako mere. Aing sia kagabah teuing aing setengah duit nama hese kuat kajungkir balik mun sirah di luhur jeung karasa ku maneh. Ya heuh sirah mah di luhur sia teh. Lain karasa ku maneh meureun sia teh ngala ka kebon teh Atuh kumaha. da maneh mah loba tempo. Nya cek iman enakan hujan wae posisina ieu teh kumaha ieu kudu garing maneh. Gua sakitu ge ieu tadi makeus teh. Heeh bayar tuh. Minjem ka batu mah teuing dibere teuing moal. Sok. Pokoknya. Mata kan sakitu ge atuh lumayan jang ayeuna mah ieu jang dahar ayeuna. Bener jang dahar ayeuna kade pake lain-lain jang balanya. Lain bener. Shopping meuli kantong meuli sepatu. Teu we iraha urang kitu. Kade cing jujur maneh teh ieu 10 poe nya. Heeh, sok atuh. Hayu atunya nuhun. Heeh. Kade Nuhun 10 poe pisan. omat 10 poe kudu aya eta urang butuh duitna nya. Heeh. Mun eueuh ku urang didodog ka imah. Heeh. Ku aing nu aya di imah dibawa ka dieu sia. Teu ka mana ca salakina naha ca teu gawe jauh. Tadi ditinggalkeun ka si Sarkom kumaha sok jadi randang gantung. Kuat wae ngeganggu wae aing keur sare teh ngeunah aing teh hujan kieu sare gogoleran. Kumaha ka rumah can? Enggak Sabi mah. Kumaha? Mana wa ieu wa katana wa? Oh, disuruh ka uak atuh milieu. Iya katana wa. Lain eta itu nu bersih atuh. Oh. Kurang se we wa, kurang se. Oh, pulang kan mah ngeuna atuh panak di sebelah lain. Iya atuh mah. Kade bayi yang bubung lah. Ku abi wa nya. Ngiri wa pisan mana pencenol atuh. Iya atuh abin. Nur atuh. Lu lagi TV cuk rom. Ada TV we. Nih, mah. Baik kumaha diolah. Baik kumaha diolah ke kumaha aturin ka itu. Ya, Yuk. yuk. Nu pabeur ieu teuing sia. Eta tadi tah apa teh. Ini paburit pisan aing ka dieu ngiluk ka dieu, aing ka dieu ngiluk ka dieu. Asal teh ngatutut ka heueuh. Kemarin kita ada aropi ke ngatutut teh. Tunggu ya bagawe ko teh. Salah wae cenah teh baju teh garing-garing itu bako can dipoe-poekeun wae. Itu. Terus beres. Astagfirullahaladzim. Mana kenal? Ih, maneh siga nu pangewe jeung jurig nih. Teu jauh di juri ka mana jauh juga di dieu atuh teput-teputan acan. Maneh nah husu, urang teh kali ceu mana kenaon. Nya kitu. Oh, we meureun. Aing teh bohong itu kece nya gelung jangkung sia teh. Maneh keur masak naon? Iya, barudak sayang teut-teut. Tetet. Tutut. Oh, Tuh ngatutut di sawah bieu. ah heueuh nya nang loba. Heeh, ngagawekeun urang tingali aing kudu ngagoreng tutut cenah. Bae atuh kurang bantuan. Hah? Kurang bantuan. Ieu cing da ulah kuduaan sama siteuna. Bae atuh geus ku urang we. Geus ami bae ke ceu ami da perasaan eutik tutut na oge atuh ah. Oh, enak mah ka dieu. Engke ieu dipasak ngeunanya Heeh, di pasar emang di pasar. Eta nanti keur hujan kieu ngeunanya. Heeh. Lain maneh sugan atuh bukan duit. Nah, ini juga cuma minta duit ka urang atuh. Lain minta urang Oh. minjem sia teh. Minjem, Heeh, sugan boga. minjem, Heeh. minjem maneh. Heeh, atuh nih. Iraha urang nginjem pira kakara ayeuna, pira ku aku maneh teu dibere nginjem mah. Nah, mira ke mana minjem duit. Bae Kalau atuh. naon ya, Cek? Teu butuh. Urang ge butuh sarua jelema mah butuh kami oge Heeh. ngan urang teh hayang Ngan urang jelas. mah nu butuhna keur kapepet. Mudi boga utang ka Ka Bang. emok.
kamu emok mana? Ewe. Ah, siap. Entah. Kade kece sia jujur sok. Nah, mana KPP pisan naon aya lain ka emok mah? Nih buru atuh tulungan we urang. Teh kudu jelas sia teh atuh anu minjem deui jang naon ame pugu merena urang teh. Ka emok mana ieu? Henteu itu aya paket di imah. Paket naon? Pesen paket mana? Heeh, teu duit urang teh. Ini wawanianan ece pesen paket teh dua artos. Heuh, da sugana atuh Paket Cah Haji. naon sabaraha Sugana paket? Cah Haji teh bakal mayar, urang teh pan dititah heuh. Nah, heula 15 karung paket teh mayar-mayar. Udah kan atuh. Pesen paket naon sabaraha eta paket penting ka eueuh duit maneh. Oh, gede nyata. Pesen naon aja imah kan paket. Lain. Naon atuh? Heuh, nya pang butuh we atuh paket. Sing kitu secara jelas naon teh. Apa teh lebaran? Lebaran naon haji teh kurban maneh kabeh duit. Da urang teh panon engke teh. Terus lebaran lagi haji Yang- atuh maneh. Da urang teh engke teh meureunnan sunat teh kudu make baju alus. Asa teh kudu siap dari lebaran aing. Heuh, buru adem nih, mana nih tatanya pisan butuh kan. Nya tuh kudu coba tanya aing teh ngaran minjem duit atuh. Ye, duit mah sensitif maneh teh. Heeh, pokoknya mah rek mere nginjem. Sabaraha nya sok. Sabaraha. 500. Tuh nya, komo 500.000. Aing kudu obat tanya ka maneh. Pesen paket naon atuh maneh baju naon atuh eta teh sia 500.000. Nah, ini sesuatu we atuh aneh mana mendingin kudu wae. Maksud mah maksud mah ah. Aing mah mung reuwas mah injemna oge. Urang oge. Nih eta loba mana mah segon. Sakarung deui kece urang teh teh jang engke heueuh jang urang teh jang Idul Adha. Tuh nya maneh mah iya jagung geus eueuh geuningan berarti maneh boga ladang jagung. Ya jagung sabaraha enak perhenti 4.300 sakilo. Heeh, 4.300 sakilo can kali. Ini teh kudu hayang apa atuh mah teh eta duit jagung Tuh ka kan mana? maneh teh kudu hayang apa urang ge maneh ge ka urang ulah hayang apa-apa Padahal teh. urang aing mah eta duit urang, imah mah duit urang, mana minjem ka urang berarti duit urang berhak nanya ka maneh. Tong 500.000 eueuh, 500.000 eueuh. Eueuh kece eueuh ah. Nih yang tuh cel. Eueuh urang teu pisan asa tuh. Berkoer pisan kece. Mana teh inget mana teh bakal gering. Sok gering kusaha ditulungan. Dipangompres. Wah, aing dek nyewa dokter pribadi ku aing teu di dieu di imah. Sok mana? Saya Sok mungkin pae nunggu dulu maneh. Sok. Terus teh tetangga maneh, kan iwati urang mah moakan teh. Masa teh jebret. Dikompres maneh teh. Kudu inget. Sok urang bere injem tapi tong gede teuing teu kece eueuh urang duitna. Heeh, bae we sok saayana urang keur butuh pisan. Sayana. Heeh. Nah, atuh museum. Ah, Nih pira kakak lagi nginjem mana nih ulah kamu men juga sisa kamu nggak usi buru atuh cek buru atuh cek mana itu salah nih sakit mah sodako we atuh lain yang nginjem ke ya iya sok abi masihan imah. Da mun diinjemkan moal balik di ka urang. tak gitu atuh mana teh Ya, sok, Wiyo. gimana berarti yang urang Heeh. tuh atuh enak urang turun Mun teh aing mana sakit ge awane duitna kaca. nyaan mana Eueuh asina koredas pisan. Pisan Aing eueuh asli, aya duit mah aya duit mah. Heuh, eta geuning aya. Aya maksud ieu hendak ka warung. Warung itu cek iha geus ya bangkar geuningan loba nu nganyukan. Terus suka mah itu eueuh urang mah ieu. Geus aku cek sakit wae teh. Cek iha ge geuningan poe enak dagang poe isu henteu eueuh Geus mere atuh ka mana sok. Kok dia kayak tadi deui di urang teh. Orang yang beli sekilo kan kerasa. Oh ya minyak itu orang teh. Jadi, nah Asia kayak jadinya atuh. Urang keur dagang tutut ari maneh. Astagfirullahaladzim, nah keuceun nu budak, ieu mah tutut na oge. Rasa Tuh eutik. bae atuh nu budak ge ngasaan. Rasa eutik. Suka teh balik maneh teh ieu. Aing ruas wae 2 kali ku maneh. Meni ai mana mending suka panggil wajeng juri jeung urang teh. Heueuh atuh da meni. Pan urang mah teh tadi ge di dieu. Lah suka teh balik daripada duit mah. Ini kecil da euy mah jang budak. Jang budak. Meni ngasaan. Saeutik saeutik. karunya budak geus hujanan maneh. Itu si kujang atuh urang balik teh meureunnan eueuh opieu. Terus ya aku duit bodoh kan ada hareuna hayang.
Mun hade kurang urang asaan. Eueuh can di korem minyak lagi eueuh rek meuli heula. Meni maneh. Jual tuh mana meuli minyak juk. Kacihan kata Mana lah. dia kabeh. Kasihan. Mau tah hayang urang. Oke, isuk dibayar. Urang ge boga hutang. Isuk dibayar. Mau tah hayang. Cek si kucuk gitu. Mau. Cek isuk dibayar buru cima tuh lah. Mau. Cantik. Kayak dibagi yang duit kurang 100.000. Mau Butuh kan? dia kan Henteu eta meuli heula ke kadi deui heuh. mau. Sok cima sok. Urang boga hutang. Nya kade bade tutut aku aing. Nyen hese isal aya butuh ka aing teh. Kudu aya ayeuna keneh aya di ditak ku aing ngomong. Heeh, bae engke isukan deui atuh. Ka dieu deui urang. Ai eta ka eta sih ya heula. Maka ceu ya heula nya. Nyan 500.000. Heeh. Awas mun bohong. Cek si kucu minyak nginjem lah eta kitu minyak. Anjing rahasia eta kunci sia. Suara aing mantap gue nya. Hah, aing kirim jang satu deui bayar ka kamu deui. Ah, San. Iya minyak teh. Iya minyak teh aya. mantap kan ku aing mah dibuka sia. Main ka duitna engko, tututna hayang dahareunana. Tep kan aing mah dibuka tok ka iraha oge.